Kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaan anak. Maka datanglah salah seorang santri tim sir Kiai hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri ngabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur huruf jar lamad jana kasra zahir ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahim sifat hakiki ari pelanggaran beres ku Mama Bakri dielal bismillah subismina subismina su ismuna susimuna lajipi'lun. Terus usus gelatu domatu alal wawi terus datang ke beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinyalah timbul munazoroh. Rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keleh ku santri-santri barang geus saminggu mah geus teu kaharti eta cacak-cacak santri baheula ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan kadituna eta kiai tim sir teh senyum-senyum bae seminggu masih kaharti barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kaharti sarua bae pohara jasa ilmu didinyalah langsung manehara yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu mama datang ka mana ieu ku mama diteruskeun ba terus deu ka harti deu henteu terus bae hoyo datang ka teu ka harti ku jan kitulah ahli-ahli Allah. Idinya kakarak taslim berarti istimewa Mama Bakri itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik artinya biasa baik biasa eueuh leuwih tapi ketika yang masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri iyalah ahli-ahli Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adnan nasib at-tasdiqu li ahli eta we ngan aya nu teu ngabenerkeun acan kos Muhammadiyah persis nyana mah teu ngabener-benerkeun acan satu sisi aya ayat anu menuju kana kawalian di sisi lain teu nyaho cara menempuh kana kawalian. Jadi fal jahil nu bodoh mah yakifu ma'al hikmah geus secicing serta hikmah sakikituna bae nyana mah geus teu bisa dipajukeun geus sakitu bae tapi wal arif bayan pudu ila suhudil qudrah arif mah bisa nempo kana bukti qudrah neuleuh kana qudrah lamun Allah kadeuleu ku mata hatena likulli syai fi kulli syai seluruh perkara nu kadeuleu Allahna urang teh lamun endek menuju ka hiji jelema dijugjugkan ku urang teh lukaliku perjalananna terus aya kendala-kendala datang ka ditu kan disambut komo geus SMS di heula mah sambut urang lamun carita ku ari mah carita SMS tapi lamun carita belah kamari mama nu di Bogor teh saha nu di Bogor teh nu ku urang di jarahan teh di Jasinga kandang sapi saha Kiai Muhyiddin Parung Sapi eta kan babaturan Syekh Asnawi Caringi Mama Muhyiddin Parung Sapi teh eta eueuh SMS eueuh telepon eueuh kabar tapi ketika Syekh Asnawi endek nyaba ke Bogor
ka anjeunna santri kan dititah turun cek mama coba urang kaluar ka jalan kabeh besi naon kitu ngarekap heulaan aya naon emang mama sigana mama Asnawi meureunan deuk ka dieu saha nu ngabejaan eueuh nu ngabejaan santri dititah nyambut bener datang ke jalan 10 menit kemudian datang lek disambutlah santri kaget kabeh nu di imahna ge kaget saha nu ngabejaan SMS eueuh naon itulah ahli-ahli Allah langsung dari hati ke hati Masya Allah orang makan dari mata turun ke hati ahli-ahli Allah maka dari itu nyara rambung dengan firasah orang mah dengan perosa iyalah firasatul mukmin firasah jelema mukmin leuwih seketibatan pedang dengan pirasat-pirasat etalah ilham ngaran dibere nyaho seakan-akan ku Gusti Allah eta salah satu contoh Mbah Muhyiddin Mama Muhyiddin Parung Sapi lamun mama sempur Mama Bakri dek ditanya masalah ku kiai ti Jawa Tengah 10 masalah Mama Bakri geus nyieun heula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya diteudeun di luhur di dinya ngebeng-breng gede terus tempelkeun di dinya tamu datang kiai di Jawa Tengah sababaraha kiai di antara Kiai Abdul Hamid Waalaikum cek santai Waalaikumsalam mangga cali duduk bere cai bari kieu neuleuhan lafaz-lafaz nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis naon nu deuk ditanyakeun geus aya kabeh di dinya Masya Allah cek kiai di Semarang ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama urang geus dijawab ti heula di dinya ya Allah ya Rabbi mun urang bisa kos kitu pake main cimplong waduh ya Allah ya Rabbi Gusti iyalah hamba-hamba Allah diberenya ho gugus ya Allah tapi jalanna mah biasa bae henteu asa aing henteu kumaha Masya Allah gitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah jadi urang ya tercengang kadang-kadang kaget kadang-kadang geusna oja heueuh iyalah ilham terhadap para aulia-aulia Allah Masya Allah karim aya kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana maka datanglah salah seorang santri ti Mesir kiai hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri katropong ku Mama Bakri padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri ngabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur jar lamatna kasra zahir ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahim sifat hakiki ari pelanggaran beres ku Mama Bakri dielal bismillah subismina su ismun su simun laji fi'lun terus ususlatud domatu alal wawi terus datang ke beres dia terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani terus diasupan ku pan naon kitu mantek terus pan bade didinyalah timbul munazoroh rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keneh ku santri-santri barang geus saminggu manggeus teu kaharti eta cacak-cacak santri baheula ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan ka dituna eta kiai timsir teh senyum-senyum bae seminggu masih kaharti barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kaharti sarua bae pohara jasa ilmu tidinyalah langsung maneh yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu mama datang ke mana ieu ku mama diteruskeun terus
Dekaharti dek henteu terus bae hoyo datang ka teu kaharti ku jana. Kitulah ahli-ahli Allah kidinya kakar taslim berarti istimewa Mama Bakri. Itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa eueuh leuwih tapi ketika yang masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri. Iyalah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah kitu Agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi. Manehna masantren di dieu sok geus jago nasrib segala rupa bahkan hikmat bage jago jasa. Nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Wah, tuh golok lah jadi potong-potongkeun ku jana. Ieu tah Bapak kolot masantren lah ka benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak. Ngaji beres terakhir ka Mama Bakri di dia lah ka imah ti imah kawin sanggasa kawin terus pasantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu naik kareta langsung datang sanggasa datang disurah ku Mama cek Mama teh Mama santren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaran ngan tetep ai qodoanin mah kudu di qodo salat eta di kareta pancen di qodo asa dipupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qodo cek Mama kudu di qodoan ngaji mah gampang qodo heula be cek Bapak kolot mah ka aing bae tak bang aduh cek Bapak kolot geus aing qodo bae heula qodo langsung beres isuk da ngaji deui magrib ngaji mah geus bisa cak diana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan kitu kudu segala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon leuh cek ke Bapak kolot ka aing deui bae ka aing deui bae cak diana satungtung can dipicin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae. Hook meureun eta ilmu nang muasaan. Padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu. Jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh. Ke isuk ngaji kitu deui bae. Ka aing deui bae. Piceun ku nya. Geus mal diwirid-wirid ilmu hikmat banggeus bae. Geus pokona ngaji ieu bae mah nasrib ngelal ngasal. Bisa pinah bisa bae geus dikadinyakeun. Bagus cak nya kodong geus. Ilmu juri geus dipicen ngan aya kedeh cekeunna eta di jero hate aing si hicicing di mitoha apa di imah sorangan di mitoha apa di imah sukulon haju boga pikiran kos kitu sedengkeun pan Bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan keneh bae tah aing di mitoha apa teh naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran kos kitu atuh ieu pasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah dek di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah dek di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teh kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat tamah ria nu kos kitu mah aduh aing dipeupuhan deui bae cek mitoha beres geus aing mah geus kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodong geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja betul nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipicen cicing geus wari mah geus lempeng jasa kunaon haju mikiran kumaha napakah kegada pagahan pamajikan jeung anak ti mana atuh kulawan boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun haji di modalan eta nang saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek Bapak kolot jija dilempengkeun kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng cekna ngaji nu bener
tetak saha anu nganyahukeun kos kitu panah saya eta. Ya Allah ya Rabbi. Karasa ku soragan bodoh mantak. Guys, cek Bapak Kolot ka dieu bae ngomong ngaji naon deui mendek ngaji ilmu marifat bae. Disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon. Kajawan bae. Aing kudu kumaha tuh ieu cek kitu. Tetak kos kitu kajawan bae. Ya Allah ya Rabbi. Lain letik Mama Bakri. Masya Allah. Nu mantak teu eureun-eureun di zarahan, lain ku muridna jeung alumnina bae. Berbagai manusia, berbagai kalangan zarah. Kunaon? Masa hirupna geus usul ilallah. Kos kitu, ieulah wal arif yan pudu ila suhudil qudrat, kabaca cenah teh neuli langkah-langkah jelema. Urang ge saliwatna kabaca, asal aya jelema rapih bae ge make bajuna haju make seseungina tajam luar biasa. Beuh, buukna ge dirapihan, moal teh hayang nyandung nya jelema kos kitu. Lain deui sapatuna ge mengkilap, weuy pohara. Atawa aya jelema rudin tambal tepil, oh geus kajahoan susah berarti. Lain marifatullah susah. Nu jelas ku ahli Allah mah kumaha bage kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Urangna deukeut ka Gusti Allah dibere. Ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deket digupai ka dieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma 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 seakan urang jauh. Ketika urang geus usul moal hayang Allahumma Allahummaan sebab cak Allah ka dieu teu kudu Allahumma Allahummaan ka dieu mantak man sagolani zikri an mas'alati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdhala ma utiyas sailin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus bae zikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun. Isu kamaslahatan kudu sakitu, isu kana paesuk da kudu sakitu, minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakeran, daun hareup engke bakal boga anak kamaslahatan teh hayang eta geus, ulah kudu punta penta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia, sebab sia dedeketan jeung aing, isuk pageto tahun hareup dan selanjutnya ku aing, geus dikayahokeun kamaslahatan jeung maneh, anak maneh, incu maneh, geus teu kudu punta penta zikir sia ka aing, mantak loba nu zikir haju teu salat. Iyalah man sagolani zikri an mas'alati jelema nu katungkul baik zikir ka kaula an mas'alati poho menta ka kaula jembung lantaran urang jauh magegeroan pan urang jauh gegeroan zaid ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan urang jauh ketika urang deukeut urang henteu emak henteu cak emak kayap ka dieu cak abah ieu ka dieu kitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah kholik ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma 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 urang berarti jauh jeung Gusti Allah. Okos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jamual aya deket ngarendeng abah tungguan seger ngarendeng bolon sia. Ieu supaya kaharti bahasa wali teh kos kitu. Bahasa wali teh kos kitu Tuan Abdul Qadir ngajelaskeun seperti kitu. Urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma 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 oh komo lamun aju aya cau Ambon gede panjang doana Allahumma Allahumma komo Habib Rodak mah Allahumma 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 waduh pohara jasa giliran beuh nu mere cau pendek doana. Nah ya Allahumma Allahumma jauh berarti jeung Allah deket moal Allahumma Allahummaan net nahnu aqrabu ilaihi min hablil huwari wa nahnu aqrabu ilaihi kaula leuwih deukeut tibatan urat genggerong lamun leuwih deukeut keur bahasa kitu isin jasa atuh Allah teh nyahueun kana gurak-gerik urang teu pernah teu nyaho Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali ge nek kumaha tuh la ta'khudhuhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah molor teu pernah sare Allah mah emang na bos urang sok sare
emangna komandan urang sok molor Gusti Allah malah takhudhu sinatu wala naum atuh selalu didelekeun urang karasa lain bahasa tapi karasa net isin deuk pentana ka Allah sebab sakumaha tadi tungguan abah jauh abah minta jauh SMS nu mantak SMS ge teh jauh nu mantak SMS ge aku cinta padamu eta jauh berarti lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang aja urang SMS aku cinta padamu wih gombal cenah deket sih pakai SMS atuh bilang aja sih wah kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari grogol udah keluar duluan kali kata jeung Allah urang Allahumma jauh ketika urang geus deket teu wani Allahumma teu wani Allahumma nu mantak instruksi tinggal instruksi titah istisqa wali moal daekeun sebab naon nya nama asal kretek betrek haju ceudem bae asal kretek haju ceudem bae ieu anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia nah carita urusan naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia geus bae sia mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun hayuh bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun sebab zikir lain kulisan azziku bil lisan kizbun zikir kulisan doang bila kolbin bohong wa wizrun dosa gede nah nu bener mah azziku bil lisan bal qalbi nah kulisan bareng jeung hate sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embung ngadoa atuh doa aja Allah segala-gala nujian urang ge Allah nyangakeun sadaya-daya geus ieu teh kudu menta lantaran sia dikanyahokeun jang kamaslahatan sia isuk minggu isuk bulan isuk tahun hareup dan lain sebagainya teu kaburu urang menta sebab geus boga rasa dikanyahokeun ku Gusti Allah nu kadeleuna kudrat Allahna fi kulli syai iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil qudrat nah tidinya lah lamun geus tantang kadinya bakal beda dedeuleunana bakal beda dedenganana bakal beda lelengkahanana bakal beda raragapanana dan lain-lain sebagainya sebabnya na geus pindah rasa nu tadina bersyariat hese hayang ngeunah ibadah teh ketika nyana terus silem melalui thariqah datanglah nyana ka hakikat aya neran nikmat ninggalkeun nu tadi nu mandak sayyiatul asanatul abrar sayyiatul muqarrabin kamari kadeuleu ku batur mah geus bener tapi ketika manehanana diangkat makomna nu kamari bener teh horeng salah nyencerikan ibadah nu kamari tah wali mah aing sabaraha 10 tahun eta ibadah masyaallah kitu amat izin ka Gusti Allah teu boga rasa ketika dibere rasa lain yang cerikan mata maksiat ceuli maksiat tah teu dibere rasa 10 tahun dicencerikan rugi amat aing hirup ibadah jujung kelan datang ka hideung tarang horenganan eta lalagaan ketika jana geus diangkat ieu nu kamari asal lalagaan bae kitulah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin cak abrar mah bagus cak muqarrabin mah goreng salatna urang salat urang ye kuari sakieu ye santri urang salat teu make qobliyah jeung badiah urang goreng tapi lamun cak jelema urang lembur nu teu masantren ku salatna bagian nya nama geus bagus nya nama salat doang ge nu parduna teu make sunah bagus cak urang mah goreng sebab urang mah kuduna make qobliyah jeung badiah bagus nya nama aya di dinya sebab makomna urang mah mun sarwajingna jore sebab urang mah mondok ketika urang naik boga rasa tah nu salat nu kamari urang teh sedih amat aing sabaraha 10 tahun teh salat kos kitu lain salat tanjeun ceurikan salat aya nu qada waliullah mangodoan salat nu kamari pan teu ditita eta mah syariat ulah nyaho eta mah rahasia aing lantaran aing eta salat doraka horeng kamari teh teu boga rasa dikodoan ketika nya dibere makom eta qada bae Allahu akbar geus teu bisa ngobrol jeung urang we eta salah kodo kapan kamari geus salat cek syariat mah eta teh geus akur geus salat nu kacoceng sok loba omong sia mah sia bae urusan sok ngurusan aing kunaon aing diurusan ku sia atuh sia bae heula urusan aing mah aing siapa sia geus lain perasaan geus lain nggih per detik embung we tinggalin zikir ka Gusti Allah per detik embung tinggalin zikir ka Gusti Allah sakumaha tadi urang lamun neuleuh teuk anu maot Masya Allah geus teu bisa nyebut Allah teu bisa nyebut la ilaha illallah Gusti alhamdulillah abdi dibere hirup
kuari bisa nyebut Allah, bisa nyebut alhamdulillah, bisa nyebut Allahu akbar. Ketika salat urang mah salat Allahu akbar. Syariat mah sajakula salat zuhur 4 rakaat makmuman bar. Naik saeutik lantaran urang geus datang ka ilmu rada norekat saeutik. Atuh sia kitu bae mah moal naik-naik. Seakan-akan sia teh didelekeun ku Allah, didelekeun ku Allah masih nang Allah, nu nitah salatna nang Allah. Atuh tinggalkeun teh mah kos kitu. Ya tuh moal bisa-bisa teh mah salat geus bae Allahu akbar. Ya Allahu akbar teh ku kayakinan eta teh itu nan kan afalun wa aqwalun wa afalun muftatatun bitakbir wa muftatatun eta ngaranna salat. Geus bae atuh bari mah Allahu akbar. Allah nu maha agung. Zuhur. Allah. Tapi eta kan melalui keyakinan mun teu yakin teu jadi. Nyana yakin ka syariat baik. Ketika nyana geus bergeser lantaran norekat, aya dibere ku Allah keyakinan. Oh jahe, Allahu akbar. Ngeunaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Kakarak datang gadinya diberena ku Allah. Kuari naik. Tek geus lain boga rasa sorangan. Ari sia tatadina aya tau eueuh nu ngaayakeun siasa Allah. Nu ngurus siasa Allah, nu ngahirupkeun sia Allah. Jadi sia robah sia nang Allah. Diuk sia nang Allah, nang tung sia nang Allah jijah heueuh nya. Berarti ieu urang teh kuari didatangkeun ka masjid nang sa nang Allah. Ieu nang tung kuari deuk salat nang sa nang Allah. Aju eta berarti takbir nang Allah. Bersyukur urang ku Allah dibere bisa salat. Bersyukur kuari mah bersyukur urang ku Allah ditangtungkeun di jero masjid dibere bisa salat menghadap ka Gusti Allah nu ngagerakeun Allah anu sagala rupana Allah leng eueuh diri urang nu aya Allah bangga. Jadi urang Allahu akbar teh geus lain sejak kaula salat zuhur 4 rakaat syariat. Kuari mah Allahu akbar Allah nu maha agung tarekat. Kuari mah geus datang ka hakikat kumaha bersyukur bangga. Urang bisa takbir Allahu akbar bangga aing bisa takbir. Ayo sia turutan sia ku kitu salat. Acak-acakan sia ujianna. Allahu akbar. Siapa bisa Allahu akbar cepat amat bangga yang bisa Allahu akbar. Lu batak ieu mah rasa didongengkeun make ucap hese kajen kuku mage. Ngan ieu mah keur carita. Tahapan-tahapan manusia. Urang salat syariat. Allah sia eta panjang amat. Aing ngahadirkeun. Ngahadirkeun naon Fathul Muin. Aing dihadir-hadirkeun aya qasdu ta'arud ta'yin di Fathul Muin teh masyaallah. Ti mimiti hamzahna Allah datang karona akbar supaya hadir, teu hadir-hadir. Emang ka mana? Wallahu a'lam bishawab. Syariat. Tetep bae ucapan syariat begitu bae deuk malah lumpat atuh. Jak kitu bae kajian kuku mage geus pal jahil ya kipu mal hikmah. Emang di dinya nya mah atuh geus bae tangkap maot di dinya bae. Sholli fardhu zuhri arba. Allahu akbar. Geus. Syariat itu. Eta dirobak ya geus bae emang diberena sakitu ku Gusti Allah. Henteu salah, henteu. Ngan nyana datang ka dinya yaqifu ma'al hikmah tuh geus di dinya. Meureun ku Allah nanti ditaekeun. Ku Allah tadi taekeun atuh Allah panu naekeun tama kos kitu baca tadi bisa diukur urang teu bisa ang Allah. Ketika urang ngaji ngadengekeun jang yakin, aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Mulai ge cak guru teh Imam Ghazali nyaritakeun. Eta saya sama salat. Di dunia ge nangieun Allah urang nangieun Allah. Urang deuk wudu ge eta teh atuh geus dikanyahokeun ku Allah. Lain sakedar nyaho nu ngagerakeun ge Allah. Contoh cek Imam Ghazali tanya sia ndek lempang ke masjid lek budak tanya itu sah itu mang Udin dek mana itu salat Mang Udin bae nyahoeun deuk salat budak bae ka Mang Udin deuk salat nyahoeun ceng itu sah ngaji Udin dek mana salat zuhur bener sih bener itu tadi ge nu azan salat zuhur budak nyahoeun Udin berangkat ke masjid deuk salat zuhur atuh kunaon si Udina utek-utekan usolli eleh ku budak cek Imam Ghazali sia kudu izin ka budak nyahoeun tanya budak deuk ka mana itu budak deuk ka mana itu Mang Udin deuk ka masjid deuk naon salat zuhur atuh budak eta jam sakibat zuhur tuh deuleu banceran marah budak ge
kunaon si udin usolli far sedangkan di tukang aya Japar mangga cek Japar ulah parparan bae Lai cek Imam Ghazali tak jelema nu bersyariat mah kadang blon cek Imam Ghazali kadang blon batur nyahoeun atuh kumaha Allah budak leutik teh kudu kolot ieu budak leutik teh kudu kolot nyahoeun udin endek ka masjid deuk salat zuhur budak nyahoeun atuh kumaha kolot balikeun ka Allah atuh kumaha Allah budak baik di kajahona menang ti Allah atuh komo Allah nah tuh sia utak-utakan usolli ya tapi tetap emang syariat mah fal jahil yakifu ma'al hikmah dikumakeun atuh nyana ngajina kakarak datang ka takrib jeung Fathul Muin dibulak-balik Fathul Muin dibulak-balik deui Fathul Muin malah mah dijang-jangan sisina datang ke eleh tulisan Fathul Muin ku takriran jang ngaji jeung santri miring nya ngaji jeung santri miring cak santri kok miring lo ngomong sia takriran mana ye kauluhuna nah eta teh pal jahil eta emang nu bodoh mah tuh kos kitu ya kipu mal hikmah kulantaran ucapan Imam Ghazali komo ucapan Tuan Syabdul Qadir komo ucapan-ucapan nu sajen-sajen ijah heuh nya budak leutik bae ge nyahoeun deuk berangkat ka ditu kok urang bodoh amat aing kunaon jadi jelema bodoh kabeneran Allah mere nek atuh geus eta kudu hese-hese usolli bae usolli fardhu Allahu akbar budak leutik jangan tuh kumaha Allah kunaon aing hajung ngahuleng-huleng diberengan ku Allah net Allahu akbar narekat berarti ya budak ya jalan ya emu yakin ya jalan ya tek naik si lulu kuari datang dibere dina tarekat tekem aya tafakur aya muraqabah aya zikir aya hidmah opat sakitu tah modalna urang deuk norekat teh di jero norekat teh teu meunang teu kudu opat hiji zikir dua tafakur tilu muraqabah opat khidmat nu hiji moal jadi wali hiji zikir sesuai jeung petunjuk guru jahar dan napas atawa kopi jeung atur napas sabaraha dina kopi kekuatan napas urang di jero napas sabaraha mungkin kuat 100 mungkin 200 mungkin 300 terserah nah ieu sesuai jeung aturanana zikir kadua tafakur nu ditafakuran 5 rupa nomor kahiji nafakuran tentang nikmat-nikmat ti Gusti Allah anu bakal yatawalladu minhul ma'rifah kadua nafakuran tina urusan-urusan makhluk anu yatawalladu minhul mahabbah dan lain sebagainya nu 5 katilu kudu muraqabah 20 muraqabah teh aya muraqabah ahadiyah dan lain-lain sebagainya wa qul huwallahu ahad gama gola gul huwallahu ahad terus kurang di muraqabahan sesuai jeung aturan guru nu nomor kaopat khidmat ngaladen ka guru dedeuketan jeung guru naon kabutuh guru naon perintah guru dan lain sebagainya eta teh jang naon jang nawadukeun diri urang guru nama buah hayang buah henteu tapi urang ngaladen ka guru teh ieu teh supaya tawadu lantaran urang boga rasa aing teh pan anak kiai embung ngaladen takabur satungtung aya takabur moal diangkat jadi bali pan aing mah pinter manja ngaladen ka guru boh kudu hajung naon kitu ngaran ngumbah motorna ngumbah mobilna kudu ngepel kudu ngumbah sendalna weh pan aing mah kiai boga perasaan sia kos kitu moal nae kajeun kukumaha ge pan aing mah Habib wah lebih satu Habib mah ngagejret kajeun Habib ge Habib tinggal Habib urusan norekat tetep baik kudu khidmat ka guruna maksud nah iya nu hese ge tagaleungitkeun aing mah pan anak buya leg-leg ku sia buya aing mah putra mama ieulah khidmat ngaranna butuheun teu butuheun aing mah deuk ngahidmat bae ka guru komo diperintah ku guru mah nah ieulah kadang-kadang guru kos nu ego padahal guru dina tarekat mah pan deuk ngajar nafsuna tapi aya guru tarekat aju torekatan aju hayang diladenan bae kunana teh napil aon ngaranna teh mah lain tarekat teu baksudeun nyana dihidmahan jak embungeun guru tarekat mah dihidmahan teh atuh aing bisa make deung hidmahan
sapira urusannya sapira urusan sendal sapira urusan ngepel sapira aing mampu ngan urang nang ngosok-ngosongkeun maneh. Oh berarti nyana deuk nawadukeun diri titah kuari ku guru dititah coba anu ieu teh naon coba bener henteu sia ngahidmatna ieu teh kakara ka aing sebagai guru ka Allah engke kumaha lamun titah dakwah kumaha lamun titah anu kumaha lamun titah anu ieu mah kakara asup di Golkar bae geus sasu asa aing ieu tah hidmat nah ngaleungitkeun katakaburan hasud dan lain sebagainya hidmat didinya nu mantak teu bisa teu nuturkeun guru kajen kuku mah kudu nuturkeun bae opat bae kajen kuku mah ge lain cara ngaji amil fotokopi bisa butolah ku sia bisa ka ditu na baru jari semajur ku cara kata dohud dajat punang debat dan gelos pokos kitu sebenarnya gaji amil tapi gaji ieu mah lain sebab ngaji rasa supaya leungit rasa takaburna supaya leungit rasa hasudna tetap nempel jeung guru hidmat guru engke lamun diperintah ku guru boro-boro diperintah nu bisa nu teu bisa ge laksanakeun bae eta kan nu beratna kos kitu ai haju ku guru torekat taju titah kawin mah urang ge indah hoy ai eta pan cara coba kuai ka Banten leumbang ulah make sendal tapi ulah mau duit ulah mah payung ulah naik kendaraan gas ya pantau kan ku guruna nyana culak cileuk satungtung guruna leuk nyana tetep bareng guru teu leuk naik mobil blon pada teh guruna nyahoeun bae guru tarekat pake jeung kumaha ge nyaho bae engke balik da dicarekan goblok sia kunaon naik angkot kan ya sakedeung dan lain-lain sebagainya ieu keur carita kos kitu aya henteu ai geus bisa mah tawadu moal ku guru ge tetep bae opat jang miceun katakaburan boga rasa aing kiai boga rasa aing ustad boga rasa aing anak buya boga rasa aing anak mama boga rasa aing dan lain sebagainya moal jadi mantap urang lamun neulah Habib Lutfi aneh henteu asa jeung Habib Lutfi pokok tawadu amat asa jeung ahwal bae keur can wau mah urang nya asa kumaha jeung Habib tapi begitu wau kos lain jeung Habib ai Habib Rozak mah teh mah pan okos jeung momonon teh mah aduh iya Habib Lutfi aneh urang lamun jeung Gus Dur keur can wau jeung Gus Dur osok kumaha kagedean Gus Dur begitu nyaho tawadu amat eueuh bae nu disalah-salahkeun ku Gus Dur ngeunaheun bae nikmat bae Masya Allah asa kahatean kuari jeung Habib Lutfi kata kaburan Habib Lutfi mah Habib wae disalahkeun bae ku nya mah ngaji cek Habib Lutfi Habib tinggal Habib kalau enggak ngaji bodoh aja Habib Lutfi dicarekan di ampel ku nya dicarekan Habib waktu kamari ieu keur di Demak nyarekan Habib hati-hati cek Habib Lutfi lebih banyak ahwal yang bisa ngaji walaupun kita Habib tetap hormati orang-orang yang bisa ngaji dialah yang mengagungkan agama Allah bukan kita Habib Lutfi sadek-dek ngomong ketika urang ngobrol jeung Habib Lutfi tawadu ngeunaheun amat ngobrol ngaji dan lain teu asa jeung Habib urang mun kapanggih jeung Habib pok asa anu ai Habib Rozak mah momonon nya mah eta kok gitu oh barang wau teh ya Allah ya Rabbi ngeunaheun tawadu nikmat ngobrol teh horenganan jeung jadi ilmu bae naon eta baheulana nyana ngahidmat di mama di benda kerep ahwal guru torekat Habib Lutfi teh orang ahwal guru hakikat teh orang ahwal lain Habib guru nyana ngaguru ka Habib gondrong betul nah ieu ahwalnya jadi ayu wayah ngaguru ka ahwal bae mantap tawadu ngeunaheun nah eta teh gajari kos kitu pan 1000 hiji tina sekian Habib Lutfi lah nu jadi tina sekian Habib anulah nu jadi teh sekian urang mun ngamanggih Habib ngobrol jeung Habib Umar ngeunaheun tawadu Habib Umar almarhum condet kadengena gude begitu geus ngobrol menikmat eueuh bae Habib Toha almarhum ngeunaheun eueuh rasa Habibna wo ieu mah kakarep jadi kiai bae sia teu kadeuleu aing buya ambo budak buya guru kunyana di buya-buyana burung nah ieu nya nah mereka si lolo tek melalui tarekat dibere ku Allah lantaran urang usaha nyaho Allah ka usaha urang tetapi lain masalah usaha-usahana Allah mere bae tama taufik mer bae ka ilmu rasa hakikat berarti geus bae nyana ge kaget ngahuleng hanya beberapa detik ke dibere ke hanya beberapa menit ke aya sajamna ke ka dituna engke aya saminggu aya terus satungtung can istiqomah ieu kos lalayangan gila ka dieu hakikatna satungtung teu pancet leungit hakikat mah kitu bae hese bae
nu mantak lolobana jelema di kamar ieu teh naon ieu ngagilek bae setik dedeulean ngagilek bae dedengen ngagilek kahayang apa tetep pindah rasa ngeunah jeung Allah teh nikmat asal kaganggu bae ku deuleu ku denge dan lain sebagainya leungit deui kitulah hakikat encan istiqomah mah nu mantak nu kos kitu teh encan dititah dakwah ke lamun geus istiqomah kakarak titah dakwah balik ke masyarakat ayo dakwah wal istiqomah khairun min alfi karamah eta nah iyalah wal arif yanfuzu ila syuhudil qudrat arif bisa nempo kana syuhudil qudrat sanggeusna nyana ninggalkeun syariat lain ninggalkeun nyana ku Allah dibere leuwih kayakinanana seakan ditinggalkeun eta padahal henteu ketinggalin sorangan eta mah ku Allah digeserkeun trek yakin sanggeus teh dibere yakin dibere deui keyakinan anu luar biasa indah nah katempo kudrat Allah teh sakumaha tadi Mama Muhyiddin geus eueuh SMS tapi nyaho Mama Bakri kasantrina dan lain sebagainya nyaho jeung contoh-contoh nu sejen-sejen anu dibere ku Gusti Allah ka nyaho eta nyara teu henteu naon kitu henteu teu bebeja teu ngobrol teu naon ngan dibere bae saat eta lah trek dibere saat eta lah dibere saat eta lah dibere kos kitulah ilmu laduni iraha diperlukeun iraha dipentingkeun Allah mere henteu bisa dimain-mainkeun lain cara ilmu cisoka ilmu cisoka mah wirid Gusti aya mana ye ye wirid ye mana ye wirid punyana nyaon ye ye wirid halimun oh halimunan bener-bener jadi kena supaya ulah kadele 7 penting wirid ngawirid di nu poek keur ngawirid ge mal kadele sia boro-boro geus tamat can tamat geus kadele nah ieu tah bisa dicoba ke ka dituna sagala ku golok sagala teh bisa karomah mah teh bisa dimain-main kitu iraha diperlukeunana jeung dipentingkeunana nyana menta atawa langsung dibere ku Allah wayah henteu dibere mah boro wali Kangjeng Nabi waosna wayah kena mah umplak bae kos kitulah mukjizat kos kitulah karamah nyanggakeun sadaya tapi lamun urang nyaritakeun karamah bisa hiberna Tuan Syekh Abdul Qadir bisa hiberna Syekh Maulana Hasanuddin bisa hiberna wali-wali sanga hiberan weh pohara manuk mah hiber ejang jangan ieu nama apa kan bisa hiber kos kitulah wal arif yanfudu ila syuhudil kumadak waqis al hada wallahu alam من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقه الحديث tawi kilaiki ku fikih hadis iji utai kang awali ku wujubu zakati wajib zakat fil ibil saimah ing dalam ibil saimah dalam ibil laburan dua nahyul khalitain utai kang kaping donai ku den cegahne den carubakeun dan cegah wong kang nyampuraken antafriki libil saking misah-misah onta nu mandak dipisahkeun rukbatan karena Allah demen fi adami akhraj zakat ing dalam ora metuakeun zakat au qillatiha atawa ngidikakeun zakat bisa-bisa bae ulah ngazakat atawa supaya saeutik kitulah cara ngahelahna dua utawi telu utai kang kaping telu na iku atarji bunga dedemen pi ikhlasin niati ing dalam ngaikhlaskeun niat yadai zakat ing dalam ngawehakeun zakat ibtighaan limardatillah karena arah-arah nyupi kadue karidhaan Allah taala opat utawi kang kaping papat jawazu akhdhi zakat iku ngalepe zakat kohron galawan den paksa jelema teh daek ngazakat paksa idam tanah rabbul mal tadkala narima nyegah sapa kang nganduna harta min adaiha saking neganine zakat wa tujzi'uhu lan ngajuz-juz wa tujzi'uhu wa tajaza'ahu dan ngajuz-juz ya rabbul mal hu ing mal ngain fatahu ajralan sajan potu ing rabbul mal apa ajruha ganjaran zakat jadi menang nyokot zakat kemudian dipaksa di mana embungeun nu bogana dina ngaluarkeun zakat mun diurang dikitu-kitu mantep jasa antaran pejabat loba jasa nu sugih nyana nu kudu dipaksa ku urang ju pisah-pisah ya zakat teh kula rabbul wadawa wa tuzihu lan narima ka juz-juz ya zakat hu ing rabbul mal wa in patahu ajruha bisa bae gitu
Diusi bagi-bagi ku urang sanajan ai ganjaran mah eueuh tetep bae wajib dipaksa. Walah lamun urang aya pemaksaan gitu mimiti urang kabupati. Paksa ku urang aya. Oh nuli kalimat tahrimul uqubah utai kang kaping 5 na iku dan haramkeun siksa bi akhdil mal kalawan ngalap mal. Ya na hurmata malil muslim kana satuna harame harta kang muslim adillatu iku tawi pirang-pirang dalile itu urba iku qotiyatun kang bangsa qoti itu tawi dalile tahrimul uqubah iku qotiyatun kang bangsa qoti ama haditsu bahzin anapun utai hadis kibahaz hadza ikilaikan ama haditsu bahzi hadza anapun teh hadis kibahaz hadza ikilah hadis iku bahwa maka utai hadis iku khobaru ahadin zoniun khobar ahad kang bangsa zon la yuqdamu ala qati oranana den ingin akan khobar ing atas kang bangsa qati pamidal aimatilan iku tetep setengah saking pirang-pirang imam mayaro tai wong kang ningali aman bicara man jawazal uqubati ing wenenge siksa bil mali kalawan harta akhzan narang ngalap bi zahiril hadis kalawan zahiri hadis wa huwa qaulu ahmad dan utawi ya qaul jawazul uqubah iku qaul Imam Ahmad wa huwa lan utawi ya qaul dhaiful mudrak iku dhaif dan temune li annahu kana satuna qaul iku yutau dan witan ya qaul li zulmatika dua di zulamatika ada pirang-pirang kang zalim bab li amalil nas bil batil zulama ya iku bab aku li amalin nas bil batil az-zakat wa taikang kaping 6 iku az-zakatu la tahilu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu la yufariqul alima ga'udawi ilmu iku orana napisah ya ilmu ing alim Galallahu ta'ala ngadawu sopa Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u lalam bimoradi orana nana iku saking biwisikane wong tetelu angin huwa awi iya salasa hautu angimati Allah rabi'uhum iku kang kaping papat salasa wala khamsatin lan warana kang lilima ilahu angin wa ya Allah sadisuhum iku kang kaping 6 khamsa wala adna min dhalik wala aktsara illahu ma'hum orana bakang lewi kidik saking mengkono-mengkono khamsa wala aksaran orang kang lewi akeh illahu angin utawi Allah iku mahum sumertane ya aksar aina makanu iku ndi tinemu ya aksar golal arifu alwar tajishiyu mucasaba al-arif alwar tajishiyu radhiyallahu anhu ganilar benu sepala saking al-ariful wardajishi al-ma'iyatu bil ilmi ma umumun utawi sifat bareng kalawan ilmu ma iku umum bil kurbi khususun lan kalawan barek iku khusus wal kurbu bil ilmi umumun lan utawi para kalawan ilmu ma iku umum bi zuhuri tajalli ma khususun dan kalawan lahir tajalli iku khusus nyaritakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacipta ku urang biwirna irung hunung sagalana aya di jero hate okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat aduh luar biasa mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin etalah
jadi terlepas tina masalah cinta heula ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala mantak aya bahasa cinta adalah buta. Cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae. Urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan. Terkenal kuburan eta asal jam 11 12 ka ditu osok aya ririwa. Angker luar biasa. Tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu. Hujan ngelecrek, angker nu luar biasa, poek listrik, urang boga janji jeung kabogoh urang. Kajenting kumaha ge, apapun yang terjadi. Sekalipun nyawa taruhannya. Wow, eta memperjuangkeun itil kos itu. Aduh, Gusti, ya Allah, eta cerita cinta. Kuari jelema memperjuangkeun dagang. Karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian-perjanjian nu piuntungeun walaupun kudu nyebrang gunung, nyebrang lautan, make udara dan lain sebagainya dilakonan bae. Teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura, teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika, teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda. Demi keuntungan pokokna mah wajeun teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep bae kumaha engke wae. Cinta dunia seperti kitu. Jelema cinta jabatan hayang jadi bupati. Nu tilok silaturahim didatangan ku nyana. Nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu, ka dieu kudu make pakaian ieu. Wih, terus baik. Ternyata tina nyana lolondokan jadi bunglon beneran. Iyalah akibat cinta. Perlu dibere, perlu disanjung. Terus, iya sebuah cinta. Lamun urang geus cinta ka Gusti Allah. Kajian kukumaha ge dibelaan baik. Urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik. Di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27. Pokoknya tidak mau tahu berangkat baik ke masjid sekalipun tipaleset. Iyalah karena cinta Gusti Allah melalui salat berjamaah. Masya Allah, aku cinta mah beak baik. Karena ia dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenang. Padahal tenang mah lain finish. Padahal karomah mah lain tujuan. Tujuanna nama lain tenang, lain karomah. Hiji Allah ngan awalna dibere satu ketenangan sakinah. Di dieulah manehanana berani mentang mata, batur sare nyana hudang, batur sebeh nyana lapar, batur gagayaan nyana cumplang-campling. Naon ieu masalahna cinta Allah. Geus teu maelu kajen kukumaha ge. Dinasehatan ku sasage heuy sia kunaon edanan seuri bae. Heuy sia kunaon atuh ieu bangona walah wae seuri bae. Heuy sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae. Sebab naon? Sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana. Percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moah pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore. Masya Allah tetep bae adem ayem. Kabeh ngomong sia kunaon ieu pamajikan kahiji kadua katilu kaopat ganulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan. Aduh hiji tilok marah kadua ngusapanana pohara belakna ka aing luar biasa. Ngagairahkeunana jeung nganasehateunana. Ya, pokokna mah soal rupa mah kos kitu. Pokokna jangan dilihat rupanya tapi isine widih. Ya rupane ora pira. Waduh, tapi apem me, waduh. Siapa ka apem bayaran. Pugu bararasi ta apem. Nah iyalah cinta. Urang lamun berbicara cinta kos gitulah. Kuari jelema mencintai cincin. Hudang ti peuting batur mah tahajud kunaon ngagosokan cincin.
eta kaman lamun di shooting ku urang meureunanan diunggar lembur bloon biasa ngagosokan cincin tengah peti ku goblok-goblok deui mun pake maca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin Masya Allah disorot deui oh parah di luhur disorot dihandap disorot padahal kitu-kitu kene bolon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rot cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus aya seteran ya cerita cinta wanita, cinta dunia, cinta cincin, cinta kendaraan, cinta jabatan, bebeakan. Kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah, ieu mah kan ngaji rasa. Nu mantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus. Anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra. Wah, tuh beres tah bagus. Fotokopi bae ku sia. Meuli ka ditu ke meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem spelling bisa. Tapi dididik ieu heula dideuleu langkah-langkahna. Dideuleu kekepesanana terhadap dunia, dididik dicarekan, tingkatkeun ieu kieu kadeuleu mun cara langlayangan mah geus bisa dipaenkeun. Kuno main kenana lantaran ia lang layangan berat ka buntut teraik naik kurang buntut di buntutan berat sabelah ngigir bae berat kabelah dia ngigir bae diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring bae belah dia kurang diraut deui supaya ngeunah enteng payankeun ka dieu payankeun ka ditu nurut ieu guru terhadap murid seperti kitu. Itulah dididik itu supaya boga rasa bahwanya na dideleukeun ku Allah bahwanya na didengikeun ku Allah bahwanya na teh dikanyahokeun ku Allah tak kena boga rasa eta tah pan urang ge ngaji mah geus nyaho malah didengung-dengungkeun disapaikar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadisi aduh Masya Allah tapi kalakuan anak kos tunggal ngartikan wujud kira mbako aja wayang ngeridit baik wayang main bola di TV terus baik hei ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana ai dina bahasa peker mah pohara jasa di berjamaah gun kunyano ceramah bisa jasa saudara-saudara sekalian MZ mah eleh nu mata kale geus paeh kan MZ na tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu akbar kemudian aya tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang keur jeung Allah eleh kuda mah sesepak war cakeun waktu batal tapi kulantaran urang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit cocok ka aing nocokna eta meunang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunnanan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnya teh kudu di aing nangatur Allah meureunnanan nyana supaya sebeuheum di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit eta mah penjabaran mata kieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu akbar panas cik watek urang mah embung jasa hareudang teh jahayang nama tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang ye cek watek da ieu mah watek ngan aing keur merangan watek deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeuneunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusan ana zahir ai aing tirok diurusan ku sia
Iraha aing di urusan ku sia, aing teh hayang maca Quran, aing teh hayang nyaho ka harti Quran, aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran. Ku sia teu pernah diparaban aing. Nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak. Kitulah thariqah. Ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak. Ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar. Ketika hees tuh cakros ya deui bae hees aing mah can diparaban-paraban. Ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae cakro ieu rahasia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakro roge nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakro teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutung tuh sia molor keur ngaji ge hees bae aing kira diparabanana. Tuh, ketika orang baca Quran, kakarak menang ayat 2 ayat, aju bae sadaqallahul azim, goblok cakro. Tolol. Sia deui bae, asal kajen kukumah ge coba ta sadaqallah naon ge. Bener bae, ngopi. Tuh kan cakro teh ya. Tuh sia deui bae. Ai iraha di palabanana. Roh marah. Antep cakro kayak di akhirat sia nya dibeulem sia. Bagai geus dibeulem panjeung aing-aingna. Cakro teh ya. Wayana atuh ieu lah thariqah. Dibulak dibalik ngeuweuhkeun watak tobeat urang di ka Allahkeun supaya leres sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah persis ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq cak Abu Jahal, Abu Bakar siap percaya kitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad kitu kunaon kamari mah Muhammad masih wajar-wajar kene. Kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina tina naik ka luhur lagi ka Sidratul Muntaha. Ya siap percaya leuwih ti eta. Percaya Abu Bakar Siddiq. Iyalah iman anu luar biasa. Bandingkan jeung urang titah ulah ngridit masih ngridit. Lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba. Ku guru ge teu kanyahoan ai Allah. Lah Allah mah gaib ieu toh tu belot. Geuk datang ka mana ieu urang ibadah? Iyalah diperlukeun thariqah. Thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah. Thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur, datangkeun thariqah. Thariqah teh diperlukeun ketika manehna hubud dunya, datangkeun thariqah. Thariqah teh diperlukeun ketika jelema ieu kitu hubur riasa yang jadi pamimpin, datangkeun thariqah. Nu matak thariqah teh diperlukeun bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat. Ketika manehanana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abe ulah ujub. Sok geura maneh teh ka hubul dunya abe datangkeun thariqah abe thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasa. Nu matak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko. Tojainya norekat onto ongko nggak hikmat ongko ti dituna norekat ongko tapi manehana di dunia terus bohong berarti norekat tak iyalah diperlukan thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main. Lamun lelembutan geus main mantep jasa. Duh, asana aing bogoh ka Sarawiti lelembutan main tangaranna teh. Cinta datang. Teu mah lelembutan juri gatuh geus itu mah. Lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan. Engke dibere firasatul mukmin awas adaku. Firasat seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang. Entek sing hade ka firasatul mukmin. Bantak mentalah petunjuk ke ahli firasat. Nah, ku hari mah ahli pirosa mah ge ahli perosa. Nah, mulai ku hari dididik lalaunan perlu puasa-puasa, perlu henteu nu penting mah eta we ku urang zikir, tafakur, muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru. Kemudian atuh zikirna don khidmahna dan lain sebagainya. Mulai ku hari ko rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah. Eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana ko lain deui sih. Rada muringkak bulu asal zikir be muringkak bulu. Boa aya juri henteu. Muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu. Kumaha diberena bae ku Allah.
kuari asa aya bae teh Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah. Nah, ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasaran nya timbullah penasaran ti mana datangna teh jauh. Kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah. Sebab diberena ketika dinolkeun ulah aya nanaon ulah hayang nanaon nanaon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah di dinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokona ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan deui let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeukeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajak eta eueuh deui tidinya lah deuk didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha mulai deui di nol-nolkeun deui nu eta teh ka mana kau ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin saminggu mungkin sabulan mungkin satahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya bae ulah waka ka Allah hayang ka eta bae terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol deui dibere mungkin rada kebelan tinu kamari tuh tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azzat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna sebab alim teh mani tasofa bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh mani tasofa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atawa zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta jamual aya ilmu misa sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifat mah tina mausufna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aing aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho dinu loba jelema aing nyaho dinu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah, urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna. Kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna. Berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti. Nah, ieu keur carita dua macem indah ahlil farqi urang asa ka ihatah ku ilmu Allah. Ketika urang jadi ahlul jam'i urang babarenganna jeung Allah melalui zat melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantak dauhan Allah, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Urang lamun keur tiluan Allah nu kaopat da selalu bareng berarti. Selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum urang limaan Allah nu kagenepna berarti selalu aya. Wala adna urang kaopat Allah kalimana urang katilu Allah kaopat da min zalik wala asar illa huwa mahum.
urang 10-an Allah ka 11, urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina, urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina. Dina harti teh selalu bareng jeung saha bae bae. Urang sorangan Allah ka 2, urang 5-an Allah ka 6, teu pernah bareng, teu pernah teu bareng. Terus bae berarti urang isin tidinya. Nah, nu mantap aku hari kieu. Lataran terus-terusan ayeuna makanu di mana bae urang ayana. Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu, al-ma'iyah bil ilmi umum. Sifat ma'iyah ku ilmu umum. Ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum tah mah. Tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna, deukeut atuh ka Allah. Dekeutna urang ka Allah ku ilmu, atuh tah mah khusus ngaranna wali. Ngan wal qurbu bil ilmi umum, deukeut ku ilmu umum, wa bi zuhuri tajalli khususun. Lamun ku zahir tajalli eta lah khusus. Ku ari kieu. Urang ibadah bae ka nyai-nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu na beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeun anak bahwa aing teh nyahoeun ka sia. Pada tak urang boga ilmu urang nate kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang. Petakeun geura ilmu. Tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ilmuna ilmu Allah, urang dibere ilmu, ka nyahoana urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah. Atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon. Asana puyeng teh nagi emang sia mah puyeng bae. Perhatikeun. Urang bodoh ka Allah kuari dibere teh ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik du kos kitu mah umum tah mah kuari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh. Tadi maka karena kayak aing mere ilmu kasih ya guys. Kuari orang boga rasa ku ilmu orang bahwa Allah teh nyahoeun. Dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka sia. Tah eta kudu make ilmu. Tah eta ilmu nu eta ge tuh nu kahiji nu kadua nang ti Allah. Tah eta bae dihayal ku rasa. Kuari ku kos kitu doang mah tak kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran. Tapi wabi zuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu na bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit tetungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskeun geura. Ieu urang dibere ilmu ku Allah, ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang. Ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku, eta hijab ka Allah. Moal aya tajalli ka jadi goblok sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang. Nu mantak lamun aya kiai, ya tah mah budak so amat sia nyaho alfiah ge panti aing. Kiai jauh ka Allah. Sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saye guruna ye sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jam nyana jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang disa iya guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh ku siapan aing teh guru sia tidak bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing. Tah eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah bikin mah kos kitu bae nu mentak lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat mah teu sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian alfiah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang mitah 5 juta
eta mah kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikan di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah. Tuh, berbagai tingkatan-tingkatan. Nah, kuari marasa ya we Allah teng melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah. Ya aing benta dibentakeun ku Allah nyaweun, aing peureum dipereumkeun ku Allah nyaweun, aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyaweun. Aduh, aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut. Urang silam di laut, ka hareup ka tukang kagigir kabeh cai laut, ka luhur ka handap cai laut. Ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah ka hareup ka tukang kagigir ka luhur ka handap ilmu Allah, ti kelekep dina ilmu Allah. Ambalayah keneh tah nu geus kitu mah. Loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngembalayah ulah ieu mah keur carita nu ka Allah loba tah nu kitu mah menteknya nama beuki sieun bae ka Allah tititang ngredit ngabiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha deuk ka seuneu sieun ka Allah sieun nu geus kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang mah embung ka pendopo tapi berkatna mah tetep kiriman jiblon mah jelema. Nah, yang geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ku Allah beusi salah ambalaya. Tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah majzub ngaranna nu geus kitu teu boga rasa dirina aya nu mantak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teu salat keur edan Allah kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana karena ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat. Nah, eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli. Kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut, kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli. Eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan. Tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah sanggeusna aya nu naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya ke mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab.